Tik? Nakarang di dia di saatan di wajib balong. Itu na bocor ku lubungna tuh ganti di saatan ini. Masih atas di mana? Uli naik pemain bola di lapan. Oh. Ayo lauk kali deh. Ayo tuh dipindahkan ke itu tuh. Itu aja lah nyaik pemain bola. Aduh. Tuh, aing teh sayang pemain bola ke lapang. Tapi aing teh boga duit jeung jajan. Batur jalan-jalan pernah ku aing pulang-pulang nempokeun batur. Ha, aing gak edi. Ka mana-mana nih? Handap dong itu. Kahandap. Yuk, cek bapak mana yang kata-katahan yuk. Naon? Kata-katahan beli kopi jeung udud sa, tapi duitna cenah. Ti mana we heula duitna? Masih dari ka aing ket. Heunya bapak mana dah sa? Ka aing tadi nginjem duit eueuh cek aing teh sa. Siang sabaraha? Minta nama 20.000. Tahu ya, 20. Ah. Siapa ini pegang lagi kopinya? Milik mati mana we cek aing ge. Lumayan cek aing ogenan. Aing main bola tadi teh diberek minum aing. Menang pati si Isal. Meuli kopi ti mana puguh teh nita nanaon wadeuk mah. Ieu mah akal-akalan aing gitu da burik teh ya. Yan. Ding. Kaman sia? Balik. Yuk, aing cek wadoyo kata tahan yuk. Tahan naon? Kalau mau panggil si Oding cenah, panggil jemput 20.000. Eueuh. Nah, sia aing digabel ku wadoyo. Bae. Eueuh. Jakeun we eueuh gitu. Ji, kuat buding. Karunya wadoyo kudahana pulang-pulang wae. Sabaraha? Lah, teu gede ding 20.000 we. Yuk. Bisa teu percaya mah ding tanyakeun we ka wadoyo ka handap tah. Heeh. Jinun ding. Pak. Terus di mana sah? Mun lapar mah balik we pada harala. Masa anu lapar dan teu lapar Papa? Kan tadi cek si burik cenah meuli sangu jeung kopi. Si burik naon si burik mah ka dieu mah atas tilandeun nanya hungkul. Nah, si burik bieu ka urang minta duit 20.000. Nyebutna bapak lapar cenah. Sahan minta duit siapa sok ngacaprak? Heuh si burik bieu. Si anak benang kabodong si burik atuh. Aku mah si burik. Bapak mah teu ngomong teu naon, Cih. Teu naon. Nah gantian naon? Bang, Naon? tadi geus 20 kasih burik. Nah 20 naon ket? Nah, tadi cik si burik cenah. Karunya Bang Roy cenah hayangan ngopi jeung udud cenah. Minjem heula ti urang cenah. Nah, 20. aing mah teu ngomong ka si burik teu naon nanya keur naon wa keur nempo ieu ceng teh balong saata. Teh angan si burik nanjingna sia budak leutik diajar ngabohong gitu. Nah gantian naon Faisal? Kamana nginjem sah? 20. Anjing sarua 20. Njik susu si burik na sia tuh bos. Aing mah. Anjing bukan aing bener. Kayak teh si burik diajar ngabohong budal teh. Gila sancek aing mah nya ieu teh. Lapar gitu. Burik. Aku mah aing sia ket. Bapak aing mah teu ditah teu naon. Sia goblok budak kene geus diajar nipu. Sia. Sia. Henteu nipu aing mah sah. Tadi mah karunya ka bapak sia. Teu nipu sia ka dieukeun duit aing. Wes duit nage pake beak make meuli chicken. Coba tadi mah kilo. Sia. Leutik kene geus diajar nipu. Main geus gedena sia. Kebangsat hayam sia geus gede. Ngomong masih ayam mah. Bapak aing. Oh, sakal kangen jual barang batur. Tadi mah karunya sah bapak sia. Beungeut sia tah nu karunya mah. Maaf sekali-kali desa. Aya kene 20.000 deui. Lumayan lah. Gila di itu pancekan teh ieu. Lah kenapa udah kita Keur masakeun umbul-umbul ket sia teh mana? terulina kenapa kita Nah keur naon kan ayeuna teh Mamat erek Agustus, nyaho Agustus. nah emang ya Agustus naon tuh Bang Doyok
Ai Agustus teh bulan Agustus kehead ngan tiap tahun osok memeriahkan HUT RI ta ayeuna teh bagian memeriahkan HUT RI anu ke-81 Mamat. Tara diajar sia di sekolah. HUT RI, naon HUT RI? Aduh, sia Mamat tara diajar sekolah. HUT RI teh hari ulang tahun Republik Indonesia kehead ayeuna teh bagian anu ke-81. Oh, kita je orang teh kudu masang umbul-umbul, Wak. Kayak kudu masang umbul-umbul bendera cirining urang teh memperingati kolot baheula mah Mamat sia teh yeuh perang sia teh ake sia ge beureun perang. Hanjakal tuh urang lahir ayeuna. Urang lahir bare tamilu perang. Dar. Beungeut sia kehetan lah yang dibom sia. Ari bom kunaon, Wak? Lah urang balik ke latihan perang. Si Rahmat siap punyuk. Apa gede banget. Kehet. Suasana baru. Gua senang pengen wayak ya. Wah! Aduh, naik naon si Jiwong atuh. Nanwang. Wah, I'm coming. Kita tetanggaan, Wah. Ayo kadinya Kanjang. Wah. Woi. Ngapa? Poin di dia nama Wah tak? Oh, tulus. Dekat jeung Wah ayeuna bisi Wah ya kabutuh. Kabi we. Tulus di kontrak. Tulus, Wah. Oh, Kanjang deketan Wah. Main hoki. Tim sahabat atuh. Tak biasa yang baru dapat duaan. Pamajikan teh diajaknya. Anto Wak, sidik urang mah can usaha pindah ka dieu teh Wak. Menghindarkan betah tuh. Amin, aya jeung Wak mah jigana bakal betah Wak. Sing leukeun atuh urang teh. Deket jeung Wak bakal betah. Mudah-mudahan. Wak, panari ka tetangga anyar Wak. Sugan itu aya kopi atuh Wak. Aya ngopi. Ya, Jik ninyo ka dapur jong. inyo. Jik. Tiga belas tetangga karasa poe. Aya ngopi. Karasa poe aing lamun di dieu cicing 2 bulan teh temen kopi aing ludes. Tapi teu wae lah. Udah teu digawe ngomongna. Karari ruki aing. Bageure si Wak teh. Wak. Poho. Erek manginyukeun tadi nama jang Wak. Tariba tuh dah. Sekalian ieu tah. Bae da aing geus. Oh, geus Wak. Nah, eta di bawah tuh. Itu udah hareun pisan Wak. Kayak sekalian jangke penting Wak. Wak ngunya. Kayak urang anjang deui Wak. Anjing si goblok lah dibanju takarin aing. Kerupuk dibawa, kopi ditinyul coba mawa. Karasa poe. Aduh, aing gablek tetangga geblek kunyung. Bener cak aing ge. Berkah, barokah. Ieu yang penting ke. Boga tetangga kieu mah nguntungkeun. Kakara aing laik kieu mah betah aing cicing di dieu na. Aduh. Kita ikat itu lah. Karena saya jam penting. Berangkat heula. Cenah ngopi kan. Kulit sare. Kayak buka suam mah. Nikmat kieu hirup we.